Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Furudu tayamumi khamsatun. Ari pirang-pirang farduna tayamum eta ya 5. Al awalu naklu turabi nu kahiji nyaeta mindahkeun taneuh. Anu maksudna kudu geus nyiapkeun taneuh di mana arek tayamum. Wasani aniatu jeung nu kadua nyaeta niat kana tayamum. Niat kana tayamum jeung doana niat nyaeta nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Niat abdi tayamum karena ngawenangkeun salat fardu lillahi ta'ala. Tuluy nu katilu nyaeta salisu masul wajhi nyaeta ngusap pameunteut. Sakabe pameunteut tabubundeur wajah teh kudu kausap. Walatra warabi'u jeung nu kaopat nyaeta mashul yadaini ilal mirfaqaini ngusap panangan dua nepi kana siku duana. Sami kos wudu ngusapna mah panangan nepi ka siku-sikuna malah langkungan saalit. Sabab lamun di langkungan mah geus pasti bates teh kausap. Namun teu di langkungan hawatos besi batesna teu kausap. Al khamisu at-tartibu jeung nu kalima nyaeta tartib. Tartib teh nyusun. Pertama pameunteut, tuluy kadua panangan. Teu bisa dibalikeun panangan heula tuluy pameunteut. Jadi kudu pameunteut heula. At-tartibu bainal mashataini jeung tartib antara dua usapan. Jadi dua usapan teh sakali nyana taneuh ditepukeun panangan teh kana taneuh anu disiapkeun teh tuluy diusapkeun kana pameunteut. Sadayana kedah walatra tah dina legana wajah teh, lebarna wajah teh tuluy geus beres teh kari pananganana sami diusapkeun deui sing walatra. Jadi dua usapan teh pameunteut jeung panangan dua kali tepukan. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.